Pak Haji almarhum almaghfurlah Pak Haji Lili guru teh beda-beda cenah. Aya nu cuk guru ieu di mana boga dunya cenah begitu lu keur urang keur ibadah cenah tah keur naon di keur kapentingan ngabantuan batur tuh tilu aja mah. Kok bisa aya bantuan cadangkeun di imah teh ulah teu boga duit dibiakeun we pake meuli udud kabeh. Cik atuh di imah teh boga 100.000 bisi aya jalma katalang sara lapar berek urang 10.000 mah tuh. Kita kada liar teh kudu mah duit. Sok mah duit tara. Ngan dia tarik sodako ka batur bisi panggih jeung fakir miskin. Mah duit teh rek ngaji 200.000 mawa. Bisi panggih engke budak yatim pan kudu kaluhur lah mah hese. Cabut pikeun. Gitu. Sok nyanak artos tara. Osok, tapi saeutiknya. Mau ya? 200.000 ya. Besakan. Ya nyontohan ya, mentak tadi ge. Geus jang ngaji contohan ku uing sing lah. 100.000 saminggu. Oke. Lain kuring koleksina nuturkeun kabeh. Si arek nuturkeun ka apa? Sok milu 100.000. Udud eureun sia. Sok udud, sok tuna 100.000 saminggu. Contang. Sok ke udud mah tuluykeun harinya. Itu bisa eureun kitu Kang diajar ceuk Haji Lili panggih deui jeung kiai ceuk ieu mah lain 2 kudu dibagi 2 keur urang jeung keur urusan agama geus sakitu eta ka abdi papanggih ka tiluna pan geus ngaji kok dieu cik ari ceuk ajengan ieu guru pangpandeurina sabaraha hiji ka mana ka Allah unggul oh waduh beda cenah. Di dahar kurang ya keur ka Allah. Dahar dibayar ku duit urang. Nya disebutna keur urang keur niatkeun. Dahar teh ngarah jag-jag geus jag-jag rek ibadah ka Allah.